Wilujeng tepang baraya, kumaha kabarna? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Sekalipun mungkin ada yang baru saja ditinggal menikah oleh pacarnya. Jangan bersedih ataupun berkecil hati, karena video kali ini saya jamin akan menghibur kalian sehingga akan lupa dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Selain itu juga, urang ngamumulikeun karena kesenian atau budaya kita sendiri, sekaligus mengenang karya-karya dari maestro wayang golek, yaitu Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria almarhum. Namun sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar baraya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan tidak akan basa-basi lagi, hayu urang gaskeun. Weh, teman-teman, my friend and my brother, everybody come here. Come on. Maksud pinangki gagal. Pulo. What happened? Diukela nana. Diukela. Okay. Teman-teman datang semua. Ayat tewakeun euy piranan jelema tiluan. Pira tiluan itu kan sekeremel.
Aya naon diuk Kira-kira Tumakan kapag tulungan Mana aya naon sih aya naon lanan diuk kuat bantil Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Lepas gitu biar ke belegung. Salah. Katiri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam. Di dalam benar teh. Nya. Nyaho Islam ai maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot Pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna ila wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kita budak teman. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta sasi Rajab diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa belum. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum. Ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain muntaber muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureukeun agama. Sia nu budeg. Bolot. Bolot. Hisna ai maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal
urang teh nyaeta mapag sasi siap saksi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh ajek ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngerti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk sia diuk sini dia ngobrol jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber kabeh bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu serius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh jeung apa da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngarobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we asa dilalempeng denawa sami yang merbayaksa denerah kingkang merbayaksa nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun oh di nararaga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing sari nyebut Sarman eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon aya tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan satekah pola dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok lain kana ojek kana burok nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam nyaho his Nabi Adam lain Adam geus keun bae tong didenge
Tak itu wayahna siap saya pada sopanya. Kepada rugu dakwah teh. Ongko dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kala labur geuning mustamina. Nah, itu dia Baraya. Semoga bisa terhibur ya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tutup lawang si Gotaka. Uy.